ayat ke-75. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad nadanu fala ni'mal mujibun. Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Walaqad qalqalah sugro mantulkeun saeutik mah walaqad gitu. Na maddobai, da maddobai, na maddobai, nu maddobai, hun ketemu fa ihfa hakiki hung gitu. Fala ni'mal alqama riyah pendek, muji maddobai, bun mad'arid lis sukun. Mungkin tuh dina tajwid mah. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa najjaynahu wa ahlahu minal karbil azim. Wa najjay pendek mad lain, na mad dhabi panjang, huwa ahlahu mad silah qasirah panjang, minal al-qamariyah pendek, kaur eta kudu tebal, ro tafhim namina kaur, bil al-qamariyah pendek, azim mad arid lis sukun, dinazo kudu monyong, azim karena tungtung letahna aya di belakang gigi anu ieu zi azim gitu. Kudu monyongkan panjang saharkat, dua harkat, opat harkat. Wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Wa ja'alna zurriyatahu humul baqin. Wa ja'alna maddobai zurriyatahu madsilah qasirah humul al-qamariyah ba maddobai qin mad'arid lis sukun.
wa tarakna alaihi fil akhirin wa tarakna alaihi fil akhirin wa tarak eta kudu aya kitu kap mah kajen teuing dibaca hirup ge model ki gitu atau ku eta kudu aya suara kitu kitu kutu kitu kunaon dikitukeun bisi kasaliru jeung huruf qaf sebab qaf ge dibaca qi qaf ge dibaca ku kap dibaca ki kap dibaca ku bedana aya kiku lamun qaf mah qiqu gitu beda artinya model qul huwallah qul a'udzu birabbin nas lamun qul huwallah salah qul atau qul makap berarti qul huwallahu ahad awas hati-hati orang qul a'udzu atau salah karena ku harusnya qul jadinya na maddobe alif mati alai mad lain hifil al qamariyah a mad badal khirin mad arid lis sukun salamun ala nuhin fil alamin salamun ala nuhin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin salah maddobe panjang mun izhar halki pendek mun a tanwin ketemu ain ala maddobe inu maddobe panjang hing ifahake kitanwin ketemu fa fil al-qamariyah pendek a maddobe panjang lamin mad arid lis sukun panjang in gunah nun setiap mayunan nun huruf naon bae anu bertasydid nunatur hirup nuna panjangkeun bin ban bun gitu tan tin tunna san sin sunni gitu kaza maddobe lika naj qalqalah sugro zil tadina ieu huruf antara jim sareng zai kudu biasa najzil najzil nah karena al-qamariyah muh anu ha di dia muh sinin mad arid lisukun wirid ieu teh obat wiridan pikeun mencegah tina nyongcongna hewan-hewan anu berbisa diantarana orai kalajengking kalabang gitu ieu wiridanana salamun ala nuhin fil alamin inna kazalika najzil muhsinin dina setiap entos salat baca 11 kali iya supaya mencegah ieu ngaranna ieu wiridanana pan aya anu pan eta nuh pan hewan taluk kabeh ka Kangjeng Nabi Nuh di mana keur waktu rek dibere musibah besar banjir gede eta kan kabeh tah naik ku Kangjeng Nabi Nuh berikut hewan segala jadi eta nu handap sato liar anu pertengahan manusia anu luhur hewan manuk jadi aya 3 tingkat eta parahu Kangjeng Nabi Nuh kitu orai kabeh danaranai kabehan salamet kabeh hewan mah binatang kabeh salamet manuk-manuk salamet anu teu salamet eta manusia anu darareugel ka Kangjeng Nabi Nuh diantarana istrina sareng anakna anu kakerem karena pamajikan Kangjeng Nabi Nuh kafir anakna Kanan kafir tu aya jadi ulah aneh lamun anak merek kedaweng anak kiai merek kedaweng anak ustad merek kedaweng aya tieu baheulana pamajikan ustad merek kedaweng mare pamajikan kiai kitu ka kiai ngahewaan bae atung saya ti dituna aya ti dituna sehingga diomongkeun ge pandina tafsirna ge ieu perbaki saya lah dak salaki aing manuh kieu dia cin edan
ka Kangjeng Nabi nyebut edan, pamajikan. Pamajikan, ka Kangjeng Nabi nyebut edan. Terus innahu min ibadinal mu'minin. Mangga. Innahu min ibadinal mu'minin. Summa aghraqnal akharin. Summa aghraqnal akharin. Nu termasuk hamba mukmin. Min ibadina tina hamba-hamba kami anu beriman. Nu teu imana aghraqnal akharin. Dikirimkeun. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa in tugat nun mah panjang bae. Min ketemu sin, ifa keki. Lamun hayang dibaca hin dina Al-Qur'an mah eta nun paeh tingalikeun jeung tanwin ngahareupan huruf anu 15 eta ihfa, sebab ihfa mah aya 15. Lamun di mana aya nun mati atau tanwin ngahareupan huruf anu 15 eta bacana ihfa. Milta, milsa, milja, milda, mingdu, mingzu, mingza. Eta sampai kana ka nya ihfa. Izja'a rabbahu biqalbin salim. Izja'a rabbahu biqalbin salim. Iz qala li abihi wa qaumihi maza ta'budun. Iz qala li abihi wa qaumihi maza ta'budun. Aif dah gitu. Jadi tina a kanu i, kanu hiji mah a, lamun nu dua mah hamzah i. Aif kan alihatan dunallahi turidun. Aif kan fama zannukum bi rabbil alamin. Fama zannukum bi rabbil alamin. Tadi dinya aya hukum ifa syafawi. Mana fama zannukum tamimati ketemu ba eta namina ifa syafawi. Di mana-mana aya mim paeh ngahareupan huruf ba eta namina ifa syafawi. Macana ihfakeun samarkeun samar bibir. Jadi samar bibir eta pelebah nyebutkeun kum si bibir aya renggang saeutik ulah dirapet seperti iklab. Lamun iklab kan nun mati ketemu ba mim rapet. Lamun kumah kum jadi aya ieu renggang. Kum untuk kum gitu. Jadi di ayat dengung-dengung gitu. Ifa. Itu ifa syafawi. Fa nazara nazratan fin nujum. Fa nazara nazratan fin nujum. Zo nya. Fa nazo zizu nuju. Faqala inni saqim. Faqala
fatawallaw anhu mudbirin. Faragha ila alihatihim faqala ala ta'kulun. Malakum la tantiqun. Tantiqun. Tadi nata, dinapo, dinada. Jadi lamun rek nyebutkeun ihfa, si lidah itu udah ada di kedudukan huruf to. Gitu. Tang ta tos aya di dieu, aya di belakang huntu ieu. Puykun karena pui gitu kan. Jadi henteu sarua ihfa jeung kaf, ihfa jeung sin eta mah nganggang bener. Miosa, mioka, miofa. Lamun ieu mah tang ta rada kieu tang lamun dal kanu dalkeun, lamun te kanu tekeun gitu. Lamun to kanu tokeun siletahna tos nempel di dinya. Jadi henteu ngangkang siletahna. Itu ifa. Faragha alaihim darban bil yamin. Faragha alaihim darban bil yamin. Ta darbam iklab eta mah rapetkeun bibirna karena tanwin ketemu bam gitu. Karena tukerkeun kana huruf mim pan eta mah. Lain ihfa syafawi, lain samar. Fa aqbalu ilaihi yazifun. Balu ilaihi yazifun. Qala ata'buduna ma tanhitun. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tadina wallah wa. Jadi nyebutkan wa, ulah wa. Wallah karena enggak ada huruf wa. Seperti adan Allah, entong karena enggak ada huruf Allah gitu. Wallah, tallah, sallah. Jina wa gen gitu entong wallah. Kan lamun di ikro gitu. Lamun di ikro eta kan tulisanna lamun 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 ngaharepan lapan Allah kudu ku lamun ku urang teu jeli lamun ningali eta ge bisi Allah lallah kudu kitu engkena cenah kitu kan nya lamun wu mah atuh wallah tapi pelbah khawatir eta entong teu aya huruf teu aya huruf wa. Qalu bnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Qalu bnu lahu bunyana fa'alquhu fil jahim. Tadi dia aya izhar mutlak. Izhar mutlak teh nyaeta qalubnu lahu bunya. Bunya eta izhar mutlak. Kan biasana di mana-mana ada nun mati atau tanwin ketemu iya eta namina idgham bi gunah.
idgham bi gunah. Qaimah henteu idgham bi gunah, henteu dibaca buya kalah bunya karena satu kalimah. Lamun satu kalimah mah eta izhar mutlak, lain idgham bi gunah. Model dunya. Tuh dunya kan nun mati ketemu iya. Enggak bisa ini alam duya. Alam duya. Alam dunia. Iya, sanyo. Sayo ya, sayo. Nah, ini kulkas merek Sayo. Sao kayo. Sanyo. Bunya gitu. Eta izhar mutlak namina. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Fa'aradu bihi kaidan faja'alnahumul asfalin. Wa qala inni zahibun ila rabbi sayahdin. Inni zahibun ila rabbi sayahdin. Rabbi habli minas solihin. Rabbi habli minas solihin. Nah, ieu diantara wiridan hayang ngagaduhan anak anu soleh turus solihah. Rabbi habli minas solihin. Ieu doa Kangjeng Nabi Ibrahim. Diaos tiap entos salat 11 wangsulan. Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin. Terutama sekali dina antara adan dan qomat. Atawa arek calik khutbah teh anan khutbah nu kadua teh. Nah, khutbah nu kadua tah. Duduk nasi khotib teh. Didinya urang seureurkeun Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin gitu. Di antawis wiridan hayang ngagaduhan putra-putri anu soleh tur solihah gitu. Terutama di awasna kusolihin, jadi solihin. Iya. Fabasyarnahu bi ghulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati fa'al ma tu'mar. Satajiduni insya'allahu minas sabirin. Satajiduni insya'allahu minas sabirin.
mangrupikeun ibadah lamun dibarengan ku rasa ikhlas bakal menang kasuksesan. Naon bae eta mah? Rek ibadah nu kumaha bae. Lamun ikhlas ku urang nampi ditarimana ku urang ngalaksanakeunana menang kasuksesan. Buktosna ieu kisah Kangjeng Nabi Ibrahim dipasihan mimpi piwarang mencit Kangjeng Nabi Ismail nu ngajanten putrana ditampi ku nu ngajanten putrana kalayan ikhlas. Mangga ya abatif alma tu'mar, kalau itu adalah perintahan dari Allah. Yakin satajiduni insyaallahu minas sabirin, bakal mendakan bapak kakaula sebagai orang anu sabar. Ibu Siti Hajar ikhlas, ngajadi anak ikhlas, Kangjeng Nabi Ibrahim tur ikhlas, maka eta pesogeh teuterak dikadekeun dipencitkeun ka Kangjeng Nabi Ismail. Akhirna digenti ku kibas ku Allah. Tah lamun kajadian coba mencit anak. Atuh jigana si Heri panggeulana. Anak kahiji sebenarnya. Aduh. Untung. Jadi nanaon ge akhirna ditampi urang ikhlas atuh akhirna itu ya Allah jaminanana ngajadi naon ngaranna pantuh ngajadi syariat korban akhirna ngajadi syariat hukum pan kuari tina ku ikhlas. Lamun kuari acak neng salinan eta anak ieu aya impian rek dipencit salaki polongo anak rek dipencit hajar ku aing nu ngandung dia gelutan jeung salaki gelut kalage ngeunah bae aing nu ngandung 8 bulan dia mencit anak ada eta seorang ibu lamun dicarekan ku bapana anakna nya wah sok sedihun ngarasa karena ngandung 8 bulan bapan mantu ngandung ieu manyarekan doang wah gitu nya ka anak indungna mah ceurik kita di kamar palingan dia mangkana ulah sok ngalawan ka bapak bapak dia mah kitu teu kop saeutik panas baran baheulana meureun henteu di diasupkeun kana kekenceng di kadek teh make naon bala oroknya kaji 20 bulan mah kitu tutupan orok make kekenceng gede di kadek pan make golok bueng we anak eta jadinya kitu bapak dia malah tekop kitu kumurang gamreng karena eta bekas dikadek baheulana dijorok ke kenceng henteu Nabi Ibrahim falamma aslama wa tallahu lil jabin falamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim wa nadainahu qad saddaqta ar-ru'ya inna kazalika najzil muhsinin nah iya dina tanggal 8 itu 8 tarwiyah teh ya jadi geus mastikeun bahwa ini adalah impian benar eta 8 tarwiyah haji teh ya karak salapana ka Arfah dibawa teh leumpang rek dipencit gitu mantap naon cenah eta 8 tarwiyah eta lah jadi telah memastikan Kangjeng Nabi Ibrahim adalah impian benar inna hadza lahuwal balaul mubin inna hadza
wa fadainahu bizibhin azim. Wa fadainahu bizibhin azim. Terjadi ditebus akhirnya ku kambing kumbe gitu. Lamun kuari solihin pangheulana sama anak kahiji solihin wa tarakna alaihi fil akhirin salamun ala Ibrahim salamun ala Ibrahim kadzalika najzil muhsinin innahu min ibadinal mu'minin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas solihin wa basyarnahu bi ishaqa nabiyyam minas solihin. Tapi dinya lah akhirna nu manta Kangjeng Nabi Ibrahim disebutkan abun nabi. Abun nabi ieu lati Kangjeng Nabi Ishaq tidinya sampai ka Kangjeng Nabi Isa. Lamun Kangjeng Nabi Muhammad ti Kangjeng Nabi Ismail. Sadayana ti Kangjeng Nabi Ibrahim. Doana Robbi habli minas solihin. Karena turunan Kangjeng Nabi Ibrahim jadi nabi sadaya. Nabi Ishaq, Nabi Yakub, Nabi Yusuf, Nabi terus kayak gitu Nabi Yunus sampai Daud segala kabeh eta teh turunan ti Kangjeng Nabi Ibrahim soleh sadayana. Wa barakna alaihi wa ala Ishaq wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi mubin wa min zurriyyatihima muhsinun wa zalimun li nafsihi Sadaqallahul azim.